Nos lain kurang di tempo-tempo didinya teh siga anu bingung balik ke mana erek ini ke mana siga anu bingung kunaon didinya teh aya naon sing ngomongkeun atuh ka urang sugan aya jalan keluarna urang lah bisa gitu nyetuskeun permasalahan didinya. Benar Nor sugana didinya bisa ieu nya bisa nyaangan jeung ngoboran ka urang keur kabingungannya. Da urang teh jeung babaturan ada goreng oge tapi kieu Mas tapi urang ya aya jalan jadinya aya non teh jalan pemecahna gitu ke didinya teh orang teh aya tempat aya balong halus balong urang teh rek dijieun geus sasaungan dibere saung di balong teh nya kira-kirana jeung dibere lauk urang teh didinya teh dilaukan balong teh laukan gede ulah kobokan pahit kobokan mah tuh anu gede urang teh dieuseun didinya lain kira-kirana lamun didinya dijieun saung didinya tah cincingan hitung-hitung didinya balik ke mana ketua erek ini didinya kan kanyahoan kan salama ieu kan ese nenangan didinya teh ari kitu mah nya aya tempat didinya aya tempat didinya pan jelas babari neang teh nya neang teh kadinya model cara bil siliteangan urang neang ka pangkalan eueuh neang ka pangkalan anu nomor 2 eueuh nya kudu neangan ka mana deui kan aya tempat anu kitu mah aya saung jelas gitu. Oh calon teh di ditu cicing teh lamun eueuh di pangkalan teh kan jelas cing kira-kirana betah daek lamun ngicingan eta saung ya dijieun lamun kumaha dina tempatna jeung dina bangunanana lamun ti betaheun di cicingan lamun teu betah meureunana urang teh maksakeun we da geus puguh urang teh da geus tugas kitunya tugas kudu nyicingan di dinya ngarah teh hese neangan alamat urang ka ditu ka dieu bieu siliteangan urang neangan di dinya dor itu tuh si bapak itu neangan urang neangan tuh kituna mah lamun eta masih segitiga gitu ucing-ucingan gitu ucing-ucingan ucing cumput ngan di dinya teh kumaha situasina di balong eta teh ai situasi nama karena can direnovasi kan cai nyuruh terjun lah kemarin terjunnya apa tina eta na kapal lain atuh naon caina air terjun ya jadi si cai teh nyuruh seperti air terjun lamun dipakai sasaungan di dinya bener-bener katanya indah pokoknya terus aya balong di dinya kan kira-kira nanti dinya wani kan peda posisina rada jauh ka lembur keun bae eta pisan anu dipikah hayang kurang jauh ka ditu ka dieu jauh ka lembur pokoknya mah hayang nu nangang urang mah bener da malah naon swawuheun ka didinya mah meureunnya bangsa itu hari wawus warawuh lah gitu kan urang mah ukur era we hungkul dipanggih teh jeung bangsa komo nyikunkun aing sok era lin sieun basa eta ge kalau ka nyungsurikeun ka urang tarek wow jeung nu kitu ada rek ngusup teh nuturkeun atuh mabukankeun nya di tukang teh lain alus nu kitu wae nuturkeun nya matak payu aja teh tok baru ka jelema kanu kitu ngarunag-munag jika aing oge matak lamun anu menta ieu ka urang sok didinya ta yang karana menta ka urang komo urang ngecicingan cek didinya di imah nengang mah aing bener disebut peramal datangna mah disebut peramal euy nyicingan didinya paling disebut kuncen kuncen tah moal bae kitu cenah mamang aya kuncen di ditu jeung saha ngaranna colonos halus mane nu mawanana nya pasena aing mah teu narima pria sia pasena awewe nya kade baik kalau
dibawakeun. Bulan nu gelo. Anu calager atuh sing ngameananan gitu mah. Ya, dan iya no. Ka didinya mah tong bawaan cager Heeh. anu gelo anu linglang-linglung ge munah ke di Jawa. Cek aing tong boro jelema nu karari tuh ka aing ngintai wae ting rek nekek ting rek nanaon ngan urang sok era tam ayeuna kieu pasrah eta lamun ngabangun eta diserahkeun ka urang disediatanana keusian balogna kumaha rek dilakukan ku saha. Nah, ku urangnya baturan pokokna mah didinya teh dijieun base camp Dori Colonos. Siap. Bener, Colonos gitu. Jadi saha wae anu kadinya teh. Oh, Arimang Colonos di mana? Oh, di base camp Dori Colonos. Nah, eta saha nu apa kejadian wisata di da eta teh pan geus lila ieu teh di dinya. Di nyalindung eta teh nyalindung ya. Di handapna teh eta teh aya ngaran anu indah. Eta teh anu sabenerna lembur eta teh Nusa eta teh artinya eta teh Nusa eta teh didinya teh baheula nama ngaranna teh Nusa. Naon disebut Nusa teh aya lapang di tengah eta culan leuwih ka dieu culan jadi disebut eta teh Nusa nepi ka ayeuna oge nalah. Mata kelamun eta dijieun lembur ayeuna dicontohan ku Colonos. Beuki alus kana teh disebutna teh Nusa Indah. Bisa jadi ieu nos. Bisa jadi engke lamun geus diparengkeun dibangun ku didinya ditempatan ku didinya. Urang mah kabayangna teh jadi wisata euy. Aing gede duit teh. Ka urang daratangna teh nya. Eta jadinya teh wisata Dori Colonos. Di mana sih di mana? Oh, itu di Gebu. Gebuna mah nyalindung. Yen jalan anu alus. Aing rek diganti jalan teh kana mah culan teh. Jalan naon? Mah ku cair ke jalan. Di ieu we digiles di saeur. Culana? Oh. Siga nu cager dinya mah. Sok ayeuna alusnya culan lamun dijieun jalan alas kali itu ka mah aku sieun ditinggal nyaeur eta mah. Ieu eta mah. Sok. Jadi wisata. Wisata. Tiap nu kadinya teh hayang ketemu Dori Colonos ya. Oh di mana? Ayo isna di itana di base camp-na aya. Ayo di ditu deket Gebu. Wah, ayo. Bener. Indah. Ningali pekarangan, ningali balong, ningali lain. Bawa pasien rek sabariji. Lamun urang boga pasien 5 sanggup ya datangkeun. Tah eta berapa menit teh? Ayo urang mah lamun geus kitu dina urang dipromosikeun. Aya kitu aya paranormal. Saha Colonos. Di mana? Ajak urang teh ka ditu. Gabungana urang disingkurkeun ku didinya teh nu lain. Hitung-hitung tapa didinya. Kawas zaman corona we disingkurkeun teh nu rame. Mata kuayana tanggung jawab ge sagalana anteuran urang dahareun anteuran rokok anteuran. Keun urang malkun di didinya nyeungeut menyan cing gede ini. Pokona mah didinya mah malah didinya jadi kuncen cek urang ge. Jadi kuncen didinya jadi kuncen ngalindung di base camp Dori Colonos didinya teh nya pan kata dimake ieu nya sepanduknya panduk pegang base camp Dori Colonos nah eta perkumpulan didinya lamun anu ti Gebu teh lamun utus lalari teh pasti kadarinya urang teh jadi bikin kuliner didinya teh jadi lamun di mana di Lembang mah geuningan asep stroberi lamun di Gebu mah di Tasik Malaya mah di Gebu kitunya liwat Dori Colonos kitunya lain taman safari lain mana hari anu di Lembang mah terus lari-lari karena liwat asep stroberi gitu ayo mah liwat Dori Colonos mantap benar nyuk didinya nyuk lauk didinya
ngaliwat di dinya. Gak anu daratan kadinya teh kan jadi pemasukan da mending hirup kitunya euy. Lauk dihana di dinya. Nyingkur belum lauk di dinya nya. Urang teh yang dahar geunah. Anu suka ditu ka Dori Colonos kulantaran geus dipasrahkeun ka urang kabeh. Eta mah Bila mana lauk beak teh kintalan ge ulah jadi naon-naon nya eta mah kudu ikhlas. Da bongana disingkurkeun jeung batur ngan wayahna teh di dieu ge anteuran bantuan Dori Colonos teh ku sararea nya Dori Colonos teh atuh da Dori Colonos mah teh we pamajikan geura teu boga rajeun aya pamajikan ari ka imah sugan kumaha eueuh neng mana kitu teh aya nu ngaliwat bieu teh si neng taros heuh tetangga tanya ada tetangga mau tanya bisa pajaga tak eta sieun disebutkan somong teh aduh ulah aya nanti ka somong itu tanya meskipun orang ke kumaha ge aya tetangga mah kudu ditanya tanya heula gitu pokokna manos nya mane bahasa eta dengan merek modal neng ka mana bade kana beca gorek modal ulah ditanya eta mah apa ke mana dan dari ke mana ulah eta berkawese katang da bisi jauh WC na rusuhnya masa bodoh rek dina jok kumaha oge di mana WC na bisa yang ka imah tang teh mah WC mah pasti aya lah di tapi urang mah yang Colonos mah di ditu loba WC mah geura yang seri mah ieu urang penawaran muatan Bu bade kana cator Mang, teu ningali naon Bu? Abi teh nyana kunci sana. Kunci motor. Oh, jadi kana motor gitu. Motor gitu. Oh, lamun mah kunci teh. Mau kunci teh. Ai urang mah angaren mah kunci ge ditawaran. Bisi kunci tekas, kunci imah. Dipariksa atuh. Yang seri deui urang mah euy. Pariksa kuncina. Urang mah liku-liku dina beca mah euy. Ya cator kita. Aya muatan dia. Bu. Bade kana cator. Moal Mang. Jawabna teh euy. Moal amang. Bade sepor. Bade sepor ngomongna teh. Lewat teh urang saeutik di manahanana. Kalacat we naik mobil. Cekek. Da geus puguh nempo itu ge kana muatan. Nempo itu ge meureunna kieu jelema teh cenah bener. Jeung becana ge lo batu mila cenah meureunna nyamungon. Leuwih ieu deui mah gondok. Neng kasih sini nggak mobil nih? Anu leuwih gondok deui mah ya. Nanti keur kieu we neangan muatannya teh jeung ngajek drek kitu nya. Ajek drek. Kuku pa ibu-ibu teh. Ai kuku pa teh urang teh nyisi we nya. Ai sugan urang karek kana beca. Itu nyaho di tukang teh aya angkot kalacat ke angkot. Aduh banyak. Geus puguh pae teh kana angkot. Bukan teh pae teh urang isi Mas isi kalacat. Aduh urang mah di eta sisi jalan sisi sawah nu keur beuneur. Euy. Ayo kikituan leungeun da yo nyangut di wae balik narik ti ditu teh ti daerah hilir balik. Kikituan we euy wah hebat ye. Double ongkos teh. Nari eureun teh anjing bebegi parjingsunan ieu dikituan leungeunna teh jadi di mana satu bebegi disarwakeun jeung jelema udah kikituan euy mangih milik di wae cek urang teh itu bener lawas kitu tah tapi balik deh lamun eta lamun titah cicing dinya badaek nya daek eta mah ulah kudu dicaritakeun deui lah eta mah kan cek teh tadi kitu syaratna papanggih jeung kitu mah geus wajar mah gede dinya mah ada teu naon jeung kitu mah ada daerah hungkul naon erana teh urang atah anjang mah atah anjang jarang Colonos jarang heeh tah kumaha jadi nya meureunna jeung dulur beubel teu nganjang heger nganjang era kitu teh dulur dinya mah dulur mata naon erana teh aya sarua atah anjang ka ditu urang teh jadi era urang teh euy papanggih teh kitu teh lingkungan naon lamun papanggih jeung kitu mah urang ke didinya daerah sorangan ameureunnan
aing teh neangan maneh we dor. Layanan itu. Ampura we gitu. Ampura gitu manungkulan di mana. Era kumaha teh gitu tah. Tah eta Ke mau ngieun non base camp tuh di Colonos pokoknya sing nyaman mungkin. bener. Jadinya nyaman oke tempatan. Heeh. Jadi ngan omat orang mah ulahnya sih di pas balongna fisik aku sih ulan deui. Ah, ari Ulah bos. sih pakaian di balong deui di nungalina nu kahan. Geus calana hiji mah ukur 10 sikian lauk mah keuna naonna di batas calana hiji 10 lauk. Calana dua nya teh 20 lauk kan di batas we. Berarti dirinya mah yang lauk teh sih hiji. Nya hiji pae pagagara paka 10. Beul bakar di dinya. Tah. Lamun hayang atuh 5, urang nyeuseut calana sabeula we seuseuna. 5 tah. Heeh. Mata lamun hamur lauk di dinya dipelakannya ulah heran lah soalna. Naon di dieu resep kana lauk kawas careu. Kawas sero. Heeh. Di dinya mah. Ya namanya itu we nya nasnya da urang teh dan nenangan di dinya teh hese heuh. Yang mudah-mudahan kaharupna mah kitu nya nenangan di dinya teh gampang ya mah. Dina nenangan di dinya ge mau kukuli bapan kaos bieu. Ya makanya orang mah ada muter-muter kemana jadi alun oh di dinya ngulibak kurang kucubak itu ti kalebak nu tiluan teh siliteangan ditelepon tuh ku ketua nah anu nemalan teh lain di dinya kunaon atuh HP dituneun di para eta teh di para ke cek pamajikan di para cenah naon teh aduh paingan teh dijawab wae aduh aing boga salingkuhan mana di nape palingan ditanyain imam boleh di nengang jamanya ayo ramat terbuka pokoknya mah gitu nos kudu daek we pan dinya malah iya siap lah siap pokoknya kedina waktuna didinya kudu aya gitu jeung tiap-tiap hari rek ngumpul kitu ulah sampai di teteangan kitu waktuna jam 4 teng belna ulah sampai nu ulah paputar-putar gitu ulah nu cicing-cicing ada gua anu eueuh nah aing malah gitulah ya gitu nya ada pokoknya kada irah mimiti ngabangun engke sagedengna di bejaan kurangnya bejaan pokoknya mah didinya mah siap-siap we minta bangunanana ulah make tihang ngagantung gitu lah digantung ke Tarsan atuh. Aduh digantung aja. Tihangna. Colonos jadi Colonos Tarsan Colonos berarti. Da ayeuna mah dah tanah ngesempit ya nama bangunan teh pan lain kagigir ya nama ngaramahna teh kaluhur. Kaluhuran mah mata teh kaluhur beki luhur. Da kaluhur mah nyampe ka langit. Pokona malah nya lah itunya iraha ampura teh di bahanan euy nya pokona mah kudu siap we lah heeh nya udah ampura nya bisa tong diulangi lagi ulangi deui nya heeh kade lihat sih lagi urang sok atuh